Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Kaca 28. Al-haqqu laisa bimahjubin. Ya Allah. Wa innamal mahjubu anta anin nazari ilaihi. Idh law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu. Walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun. Ya Allah. Wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Al-haqqu utawi Allah kang hak. Iku laisa ora bukti al-haq iku bimahjubin kang den kelawan kang den alingi. Wa innamal mahjubu lan angin pastine utawi kang den alingi iku anta sira. Anin nadri saking ningali ilaihi maring Allah. Idlau hajabahu karena lamun ngalingi ing Allah apa syai'un sewiji-wiji. Lasatarahu yakti nutupi ing Allah apa ma perkara. Hajabahu kang ngalingi ma ing Allah. Walau kana lan lamun bukti. Iku lahu kedewe Allah apa satirun kang nutupi. Lakana yakti bukti. Iku liwujudihi kedewe wujude Allah apa hasirun kang karingkes. Wa kullu hasirin lan utawi saban-saban kang karingkes li syai'in maring sewiji-wiji. Iku pahuwa mangka utawi kullu hasir. Iku lahu kedewe kullu hasir qahirun utawi kang maksa. Wa huwa lan hale utawi Allah iku al-qahiru dat kang maksa. Fauqa ibadihi ing dalam sadukure piro-piro kawulane Allah. Ya Allah. Al-haqqu laisa bimahjubin. Kaidah dasarnya dina kalimah tauhid la ilaha illallah la maujuda illallah. Ya, la maujuda illallah. Teu aya nu maujud salianti Allah. Teu aya nu aya salianti Allah. Ya. Kullu ma siwallah adamun mahdun. Setiap perkara salianti Allah itu teu aya sama sekali. Bahkan la yusopu bimawujudin wala adamin. Perkara salianti Allah teu kasipatan ku sifat aya, teu kasipatan ku sifat eueuh. Teu bisa disebutkeun aya, teu bisa disebutkeun eueuh. Taya nya rongcing dugi kadinya. Ya. Minimalna pemahaman urang. Minimalna pemahaman orang, minimalna kesadaran orang. Minimalna cing dugi kadinya pemahaman orang, kesadaran orang bahwa teu aya nu mawujud salianti Allah. Teu aya nu aya salianti Allah. Nu aya teh Allah hungkul. Salianti Allah mah eueuh. Salianti Allah bahkan teu bisa disebutkeun aya, teu bisa disebutkeun eueuh. Allah, tayar cing duwi kadinya ya. Tayo dikir itu orang dikir itu keur ngabuka kadinya. Ma Hendrik. Ya. Allah nitah ka urang dikir ya.
Allah miwarang ka urang dzikir. Para ulama sepakat bahwa teu aya perkara anu leuwih ngadeketkeun ka Allah salian ti dzikir. Adzikru aqrabut turuq ilallah. Dzikir itu perkara anu paling deketna jalan untuk menuju ke Allah. Tadi kiri itu kadinya keur ngabuka basiroh urang. Ya, keur ngabuka basiroh urang, panon hate urang supaya urang nyaksikeun Allah. Ya, supaya musyahadah nyaksikeun Allah, syuhudul haq nyaksikeun Allah anu hak, nyaksikeun anu bener. Ya Allah. Lama orang nyaksikeun perkara salian ti Allah berarti orang nyaksikeunana can bener. Nyaksikeun anu batil berarti. Nyaksikeun anu salah. Tapi penyaksian anu bener ningali anu paningali anu bener itu ketika nyaksikeun Allah, ketika ningali Allah. Allah Rabbi Karim. Ya. Orang dikir kadinya. Ya, dikir urang kudu loba dikir. Uzkurullaha dzikron katsira. Kudu loba dikir anjeun ka Allah, kudu loba nyebutkeun ngaran Allah anjeun, ya, dzikron katsira. Ya. Kudu nyebutkeun ngaran Allah anjeun, kudu dikir anjeun ka Allah, dzikron katsira kalawan dikir anu loba. Tak eta supaya ngabuka basirah urang, panon hate urang. Ya Allah memberikan fasilitas ke urang dua panon. Hiji panon dohir anu aya dina sirah urang. Kedua panon batin basirah. Hiji basor. Ya, basor itu panon dohir anu aya dina sirah urang. Kedua basirah panon batin. Ta anu kudu bener-bener dipungsikeun itu lain basor. Ya. Anu kudu bener-bener dipungsikeun digunakeun itu lain basor, lain panon dohir, tapi basiroh panon batin. Sabab naon? Sabab basor maya panon dohir itu matak nipu, matak ngajebak. Siga geulis, sing goreng teh geulis gunung. Tika deuketan mah geuninganan gitu. Siga alus, barang sidik-sidik mah geuning goreng. Itu panon dohir gitu. Ya, panon dohir itu matak ngajebak, matak nipu. Maka anu kudu urang bener-bener dipungsikeun adalah basiroh panon batin. Lamun basiroh berfungsi, moal katipu. Ya, urang ningali dunya, ya ningali dunya. Itu kan ku panon dohir. Kurang-kurangna ngajebak teh. Dunia katinggalan siga halus. Padahal jero-jero nama goreng. Dunia saliwat masih gak bakal nyenangkeun ka urang. Ditinggal ikut panon dohir masih gak nyenang, siga bakal nyenangkeun, siga bakal ngabahagiakeun, ngabagjakeun. Sing horeng ternyata ketika lamun ku urang ditinggali kalawan make basiro, itu dunia matak nyilakakeun ka urang. Ketika basor panon dohir ningali dunia, tah basiroh mah kudu katingali, kudu bisa ningali anu nyieun dunia. Itu, ya. Tah basiroh itu pikeun ningali anu nyieunna. Pikeun ningali anu sabenerna nya tah anu nyieunna. Basor panon dohir ningali dunia, tabasiroh mah ningali anu nyieun dunia. Tapi kangke lamun ku urang terus diseuketan, ya, basiroh urang terus diseuketan. Maka basiroh urang bakal jelas nyaksikeun nu aya teh Allah hungkul salian ti Allah ma eueuh. Bakal jelas. Basir orang nyaksikeun nu aya teh Allah hungkul. Maka lamun geus katingali ku basirah urang nu katingali teh Allah hungkul, dina munajat geus urang teu kudu loba carita. Dina ngadua geus teu kudu loba bahasa. Cukup ki anta wahdaka la syarikalak.
Gusti wungkul teu aya nu sanes. Gitu. Jadi munajat cukup gitu, munajat teh dengan doa teh. Ya. Anta wahdaka la syarikala. Gusti wungkul teu aya nu sanes. Ya. Jadi moal ketika ningali dunia moal matak ngahalangan karena nyaksikeun Allah. Ketika ningali duit moal matak ngahalangan karena nyaksikeun Allah. Ketika ningali budak moal mataknya ngahalangan karena nyaksikeun Allah. Ketika ningali pamajikan moal matak ngahalangan karena nyaksikeun Allah. Salaki moal matak ngahalangan karena nyaksikeun Allah. Termasuk hutang moal matak ngahalangan karena nyaksikeun Allah. Pan loba eta ku hutang kahalangan Allah teh. Manghendik. Manghendik deui. Allah Rabbi. Ya. Nah, nu ayatnya Allah hungkul. Ya. Nu ayatnya Allah hungkul salian ti Allah otomatis lamun nu aya Allah hungkul tah berarti anu kudu katingali teh Allah moal kahalangan kuna naon. Lamun ketika tingali Allah hungkul anu kasipatan ku sifat jamal, jalal, kamal. Indah orangnya harapan kahirupan. Ya. Ketika orang nyaksikan Allah dengan sifat jamalnya, dengan sifat indahnya, ya, dengan sifat jalalnya, gagahnya, dengan sifat kamalnya, sampurnanya, moal aya kasieun ka hariwang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Moal la khaufun alaihim walahum yahzanun. Moal aya kasieun ka hariwang nya hareupan kahirupan. Ku sabda katingali Allah karek nguping aya informasi di leasing datang ka imah, debt collector datang geus ngagibri gimana. Manghendik. Ya. Aduh. Kabur nyumput di warung Padang. Bisi aya debt collector ka imah nyimbang. Allah Rabbi karim. Teu kusabda naon? Kusabda teu katingali Allah. Ningali eta tanggal aja tanggal 25 ya jatuh tempo geus ngagibrig. Allah Rabbi karim. Ya Allah. Allah teteh tapi lamun katingali Allah moal ya teuneng leudeng nya hareupan nu kumaha-kumaha ge teuneng leudeng ya Allah tuh al haqqu laisa bimahjubin ya Allah itu teu kahalangan ku naon-naon Allah Rabbi karim Allah itu teu kahalangan ku naon-naon. Tanya nyaksikan Allah teh kunaon kubasiro. Innana lanandurullaha bibasaril iman wal yakin. Kasauran Imam Sadili. Yang telepat ya. Saestuna urang ningali Allah itu dengan paningali iman jeung yakin. Tabasirah itu eta. Paningali iman jeung yakin. Ini tong dipaksakan ku panondohin ningali Allah itu entong. Nah, teka tinggali Allah mana Allah? Nah, ku basirah. Ya, ku panon hate nya eta ku paningali kaimanan jeung paningali kayakinan. Mata tadi kaumah tadi minimal cing paham, minimal cing sadar. Ya selalu paham, selalu sadar bahwa nu ayatnya Allah hungkul. Beh dituna cing karasa ku hate urang bahwa nu ayatnya Allah hungkul. Yang jadi daok rasa dina hati urang, dina sir urang, dina hati anu paling dalam urang. Allah Rabbi karimnya. Tu al haqqu laisa bimahjubin. Allah itu teu kahalangan ku naon. Jeung moal bisa ngahalangan ka Allah naon-naon oge moal bisa. Moal bisa. Teu kahalangan ku naon-naon, moal bisa ngahalangan ka Allah naon-naon oke, moal bisa. Ketika urang ku Allah geus dikersakeun bakal loba duit, moal ngahalangan ku sabab loba hutang moal. Moal kahalangan ku sabab teu usaha moal. Gitu mah. Cik Allah kudu kabayar hutang urang.
Moal kahalangan ku sabab urang teu usaha moal. Laisa bimahjubi. Ya. Moal kahalangan. Ya Allah. Cek Allah orang kudu salamet jadi ahli surga moal kahalangan ku sabab loba dosa moal. Cek Allah orang kudu jadi ahli neraka moal kahalangan ku sabab orang getol salat moal. Allah tak kudu hari wangi. Aduh. Lamun cek Allah orang kudu jadi ahli neraka moal kahalangan ku sabab orang getol wiridan getol salat. Lamun cek Allah orang kudu jadi ahli surga moal kahalangan ku sabab orang loba dosa. Ya, laisa bimahjubin. Ya, Allah itu terganggu naon. Nah, ketika orang sadar kadinya bahwa Allah moal kahalangan ku naon-naon, maka tadina praktekna orang tawakal teh ka Allah, bersandar dengan seukur ka Allah. Tetegenan dengan seukur ka Allah, gumantung dengan seukur ka Allah. Sok saja orang getol ibadah, ya, sok saja orang getol salat, getol tahajud, getol duha, tak orang mau tetegenan karena tahajud duha orang, dina salametna orang tetep tetegenangan seukur ka Allah. Tetegenangan seukur ka Allah. Sabab Allah teu kahalangan ku naon-naon, teu disababkeun ku naon deui. Allah teu kahalangan ku naon-naon, oge henteu disababkeun ku naon-naon. Sabun ayana Allahu. Ya Allah. Dan loba duit, ya. Sok saja urang getol usahana, urang usaha jalan terus getol usaha, tadina pelebah loba duit moal tetegenan kana usaha urang. Tetep tetegenana ka Allah. Itu. Ya Allah. Dan marukna menang saha kitu usaha urangnya salat urang. Lain menang Allah. Ya, tuh al-haqqu laisa bimahjubin. Allah anu hak anu maha bener teu kahalangan ku naon-naon. Teu aya nu ngahalangan ka Allah. Ya Allah. Wa innamal mahjub anta anin nadri ilaihi. Tapi nu kahalangan teh urang. Jadi Allah mah teu kahalangan ku naon-naon, tapi nu kahalangan mah urang tina nyaksikeun Allah. Jadi Allah mah teu kahalangan ku naon, tapi nu kahalangan urang, nu kahalangan teh urang tina ningali Allah, tina nyaksikeun Allah. Kahalangan ku kahayang, kahalangan ku kahoream, kahalangan ku nafsu, kahalangan ku gurung gusu. Eta nu ngahalangan urang itu. Jadi Allah mah teu kahalangan ku naon-naon, ngan urang kahalangan tina nyaksikeun Allah. Kahalangan ku hayang, kahalangan ku embung. Hayang buru-buru kabayar hutang, hayang duit, embung teu boga hutang, embung gering, hayang cager terus. Itu hayang asup surga, hayang salamet tina neraka. Eta nu ngahalangan urang eta hayang. Hayang jeung embung. Sageus besarna mah. Kainakeun we loba unit-unitna cabang-cabang hayang katika kahalangan ku duit. Gitu. Kahalangan ku angka 0,00000 padahal 0 teh kosong teh. Nu pokona nu hiji we nu aya nama. Ari nu hiji na teu katingali 0 mana katingali nu ngaberene astagfirullahaladzim. Ya. Ngali duit 100.000 nu katanya teh 0 na we nu hiji nama teu katingali. Ngali duit 10.000 0 nu katingali teh angka hiji nama teu katingali. Duit 1 juta 0 nu katanya teh angka hiji nama teu katingali. Ih, nah anehnya. Eta teh urang penyakit urang. 0 nu katingalina teh. Aneh. Ari 0 teh kosong eueuh. Tah kajebak ku eta urang kajebak. Kajebak Allah Rabbika.
Akibat naon tadi? Akibat basiroh nanti berfungsi. Basiroh teu berfungsi akibat kurang zikir. Ya. Akibat goflah. Wa innamal mahjub anta anin nadri ilahi. Tanu kahalangan teh urang tina nyaksikeun Allah. Jadi Allah mah teu kahalang ku naon-naon, ngan urang ieu kahalangan tina nyaksikeun Allah ku naon-naon, ku duit, ku kahayang, ku hutang, ku kaembung. Allah. Tak so seringnya orang itu ya sering disarioskeun. Tong nuturkeun hayang, tong nuturkeun embung. Ada upamanya bahasa nu sanes teh baeun aya bahasa wal takun fi kulli syai'in bihi la binafsika. Kasuran saya tadinya. Wal takun fi kulli syai'in bihi la binafsika. Kudu kabuktian anjeun dina sakabeh perkara teh ku Allah tong ku nafsu anjeun. Wal takun fi kulli syai'in bihi la binafsika. Diajar orang kudu diajar tanya, kudu dipaksakeun. Kudu kabuktian anjeun dina sakabeh perkara ku Allah lain ku nafsu anjeun. Walaupun pahit, nuturkeun kahayang Allah itu pahit. Kurang-kurang nama, ya. Kurang-kurang na pahit, kurang-kurang lamun masih urang masih kena diajar mah, can dibiasakeun ya. Pahit. Nyeri. Nuturkeun kahayang Allah itu nyeri kurang-kurang. Kusabab naon? Karena sapait kerasa nyeri teh kusabab nafsu urang hayang amis, nafsu urang hayang genah. Maka ketika nuturkeun kahayang Allah pahit, perih, nyeri, segala rupa nama-nama Allah. Ya. Padahal sakuduna lamun nafsuna geus tunduk mata, basirna geus berfungsi, nuturkeun kahayang itu leuwih genah. Bahasa Yai Sidik teh, bahasa Yai Sidik mah kumaha? Opo onone lebih kepenak. Itu bahasa apa adanya lebih kepenak, apa adanya lebih enak. Itu implementasi praktek tina nuturkeun kahayang Allah. Itong dijieun-jieun kahayang. Tong dijieun-jieun. Opo onone lebih kepenak. Itu eta implementasi praktek tina nuturkeun kahayang Allah. Allah ka urang ayeuna ngeresakeun jalan usahana model kieu, ya eta jalan terus ka urang. Wal wajib ala salik ayam kusa fi ma aqamahul haq fi wa yarda bihi hatta yatawalla ikhrajahu. Nah, dina awalnya kewajiban seorang salik, kewajiban jalma nu lempang ka Allah, kewajiban setiap jalma ayam kusa pima aqamahul haqfi, cicing dina perkara anu Allah ka urang nyicingkeun dina eta perkara. Wa yarda bihi jeung ridho kana eta perkara, hatta yatawalla ikhrajahu sehingga ke Allah nu ngurusna, nu ngondisikeunana. Itu. Ya. Allah Rabbi Karim. Bang dibere gering hayang cager atuh ripuh teh. Yang hareupan gering teh beuki ripuh. Ya. Ger cager hoream gering, ketika tiba gering ripuh. Hayang duit, ketika dibere teu boga duit ripuh. Gitu. Ya Allah, hayang duit embung teu boga duit. Atau ketika diberi duit ribu. Eta hijab deh, eta hijab teh nu gitu. Ya. Nu halangan antara urang jeung Allah teh eta nafsu. Nafsu kahayang, kaembung nafsu teh eta. Ya. Ya Allah. Ya termasuk urang nafsu hayang non, hayang asup surga, hayang salamat dina teh sarua nafsu. Sarua nafsu eta. Hayang jadi termasuk hayang jadi wali nafsu eta. Hayang wusul ka Allah nafsu eta. Madamat laka himmatun wa iradatun fa anta bu'dun fit thariq. Taya dawuhan sapalihna ulamanya dina sarah hikam.
Madamat laka himmatun wa iradatun fa anta bu'dun fitorik. Salagihna dina diri anjeun aya himmah jeung iradah. Ya, aya kahayang, aya karep jeung kahayang. Fa anta bu'dun fitorik, maka anjeun jauh keneh dina jalan ka Allah. Jauh keneh. Urang keukeuh hayang kabayar hutang, jauh keneh tak kabayar hutangna eta teh. Gitu, lamun dina bab hutang. Ya. Urang keukeuh hayang loba duit, teh jauh keneh tak kana loba duit teh. Allah, Rabbi Karim ya. Allah. Itu teh. Urang keukeuh hayang jadi wali, hayang wusul, hayang makrifat. Nah, maka urang jauh keneh tadi dina wusul dina makrifatna ka Allah. Ya Allah. Tambah saya tambah. Allah Rabbi Karim. Ya. Itu tuh madamat laka himmatun wa iradatun fa anta bu'dun fitorik. Jadi orang tuh nuturkeun kumaha tuh? Nuturkeun kudu. Ya. Boleh ibadah, tong nutur tong hayang urang hayang jadi ahli ibadah entong. Tapi nuturkeun kudu urang teh jadi hamba Allah anu bener. Gitu. Menurut ibadah, misalkan di ibadah, ya. Tong hayang jadi ahli ibadah, tapi orang teh kudu jadi ahli ibadah, kudu jadi hamba Allah, jadi Abdullah hak hamba Allah nu bener. Teh kurang-kurang hese ngabedakeun eta. Ya, hese kurang-kurang ngabedakeun. Maka basirohna kudu dipake basiroh. Tong hayang loba duit, tapi kudu loba duit. Namun tiama ditugaskan ku guru kudu loba duit. Ya? Model manglalan. Kudu loba duit, kudu boga mobil. Eta kudu, da cek guru kudu. Itu kudu, nah cek guru, apa? Guru itu safirullah ilaina. Ya. Guru itu adalah safirullah ilaina, utusan Allah pikeun urang sadaya. Cek guru cek guru kudu loba duit, kudu loba duit udah cek guru. Tapi tong hayang loba duit. Kan kudu loba duit, cek guru kudu loba duit. Ya pan gitu ya sidik ya ngajarkeunana ya wakil itu kan gitu. Cek ya sidik itu kudu loba duit, kudu loba duit. Cek guru udah loba duit. Itu loba duitna lain kahayang tapi mengikuti isyarah, mengikuti instruksi. Gitu. Allah haram kan gitu ta. Ya kan eta cek guru mana cek bapak jada haram teu boga duit ge. Santri ya wakil, santri pajara teu loba duit haram. Aduh, apa teu? Aduh, sedoraka lamun teu loba duit teh sedoraka. Allah, santri yang wakil doraka teu boga duit, teu loba duit teu doraka. Dan sampe cek guruna haram lamun teu boga duit haram. Allah, Rabbika. Allah, tak kudu nuturkeun kudu eta, mulai kitu. Ya Allah. Ya. Kumaha ieu can loba duit keneh wae. Teu kaeuna teh aduh. Makanya kudu loba duit ya. Aduh. Berarti masih kene orang masih kene salah berarti. Ketika anu salah berarti. Namun masih kene hese duit, masih kene can loba duit berarti anu salah. Ya li salahna lain salah guru eta mah lain salah guru. Awas ulah nyalahkeun guru awas. Ulah nyalahkeun guru, nyalahkeun wiridan ya wakil awas. Nah, ieu teh saprek ngama ya wakil jadi hese duit kieu teh. Awasnya ulah nyalahkeun guru, nyalahkeun ya wakil awas. Ya salah orang ngabangun hubungan jeung anu maha beunghar. Kesalahan aya di urang. Salahna urang ngabangun hubungan jeung nu maha beunghar can bener. Ngabangun hubunganna karena jeung lisi, jeung bank, jeung konsumen. Kesalahan urang dirinya. Ya, jeung rekan kerja. Tanu kuduna anu dibangun hubungan anu bener itu hubungan jeung Allah anu maha beunghar.
Tapi kesalahan lah urang ya. Nah itu cek batur cek guru kudu kitu tapi nah itu can loba duit keneh wae, can beunghar keneh wae itu. Oh, kesalahan dirinya tah, kesalahanana. Urang masih keneh can bener ngabangun hubungan jeung nu baha beunghar, sibuk ngabangun hubungan jeung konsumen, sibuk ngabangun hubungan jeung bank, sibuk ngabangun hubungan jeung leasing, sibuk ngabangun hubungan jeung papada jelema. Ari ngabangun hubungan jeung Allah nu Maha Beungharna kurang serius. Kudu di aku Henrik. Abdi mengaku rumasa abdi memang can bener. Rumasa. Matak encan siga bapak pajada teh. Encan siga abuya teh, can siga anu teh encan. Sabab bener can. Rumah kudu di aku. Ulah nyalahkeun ka ditu ka dieu, ulah nyalahkeun ka ditu ka dieu. Ulah kau nyalahkeun ka guru, nyalahkeun ka nawidan nu komo awas. Nyalahkeun ka Allah ka dituna. Allah Rabbi kadinya. Tah hijab eta wa innamal mahjub anta anin nadhari ilaihi. Nu kahalangan urang tina nyaksikeun Allah teh. Tah nya urang kahalangan tina nyaksikeun Allah teh tah. Naon? Non anu kahalangan teh urang nyalin Allah nya. Urang nu kahalangan tina nyaksikeun Allah. Jadi Allah mah moal kahalangan tapi urang nu kahalangan tina nyaksikeun Allah. Halangan ku naon? Ku nafsu, ku kahayang, ku kaembung. Ya Allah ya. Tu idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Sabab lamun Allah kahalangan ku hiji perkara berarti Allah katutupan. Allah kakuasai. Sedengkeun Allah teh qiyamuhu bin nafsihi al-qayyum anu maha jumeneng. Ya. Qiyamuhu binafsi berdiri sendiri teu butuh kasasaha. Moal kahalangan kuna naon, moal bisa disababkeun kuna naon Allah itu. Ya Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak cek Allah jadi. Ay la yahtaju ila sababin wala dalilin wala illatin. Allah keur ngajadikeun sesuatu teu butuh kana sabab, teu butuh kana dalil, teu butuh kana alasan. So Allah jadi ya jadi. Awasnya ngamanaan kun payakun teh lain saucapnya teh sacidu metu lain. Ya. Akos kemaca ngamanaan teh kitu lolobana. Jadi Allah teu butuh kunanaon teu kahalangan kunanaon gitu. Cuk Allah jadi ya jadi. Ya Allah, cing yakin orang cing yakin kadinya nya. Tak orang yakin kadinya, paham kadinya, sadar kadinya, orang moal aya tetegenan kana sabab moal. Sosana orang migawe sabab moal aya tetegenan kana sabab orang pigawe. Da bahkan sababna ge dijieun ku musabibul asbab. Allah teh anu nyababkeun sabab. Justru Allah teh sababu kullu syai'in, sababu kulli syai'in Allah teh. Sabab sakabeh perkara itu Allah. Illatu kulli syai'in, alasan sakabeh perkara itu Allah. Dalilu kulli syai'in, dalilna sakabeh perkara itu adalah Allah. Iya. Itu masuk nafsu. Ngan orang ditaklif ku syara, kudu nundukeun nafsu. Ini secara syariat orang diberi pilihan. Secara syariat. Ari kami syariat mah ku Allah. Ngan secara syariat orang diberi pilihan. Hayang bagja, hayang cilaka. Diberi pilihan gitu. Secara syariat. Diberi ikhtiar ku Allah. Diberi eta. Diberi. Naon sebut nanti lu mencek bahasa apa teman? Naon sebut nanti? Ya Allah. Kilap dinya. Orang diberi pilihan. Secara syariat orang diberi pilihan. Kusaba orang diberi pilihan ku Allah, mata kadang-kadang teka tinggali Allah na. Ya ternyata kusaba orang diberi pilihan ku Allah. Ketika ngumpul bener iyalah ketika orang ngumpul ieu. Katingali Allah na ketika orang ngumpul ayeuna ieu. Kadang teka tinggali Allah na kadang-kadang.
Teu sadar kadang-kadang ieu teh ku Allah, si A si B ku Allah. Kadang-kadang lolobana jalma kitu. Namun katingali ya alhamdulillah. Lolobana jalma teu katingali. Si A si B kitu teh teu katingali kadang-kadang. Allah na, lain kadang-kadang lolobana jelema kitu. Lolobana. Tapi sabana di antaranya orang diberi pilihan. Entah aya anu naon? Hayang surga, embung neraka itu teh. Orang diberi hayang embung itu sabana naon? Allah memberikan pilihan ke orang sarasarnya. Jeung urang dipohokeun ku Allah ketika gubrag ka alam dunya dipohokeun ku Allah wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a dipohokeun urang ku Allah. Ngahaja dipohokeun ku Allah ketika orang gubrag ke alam dunya dipohokeun ku Allah. Naon dipohokeun ku Allah teh supaya orang berjuang teh aya syariat orang kudu mujahadah aya taklipan pamerdih ti Allah. Aya taklipan pamerdih ti Allah urang teh kudu berjuang nundukkeun hawa nafsu. Kudu berjuang jadi jelema bagja. Kudu berjuang ulah sampai jadi jelema cilaka. Gitu. Teu aya nu salianti Allah teu aya. Teu aya salianti Allah, teu aya nu sanes gerakan Allah. Teu eta mah taat maksiat sarua menang Allah. Ya. Taat maksiat sarua menang Allah. Orang ditaklif ku hukum aya kudu aya sikap menghadapi taat. Kudu aya sikap menghadapi maksiat. Ketika taat orang kudu bersikap suhudul minnah nyaksikeun anugerahna Allah. Ketika orang maksiat dikeresakeun maksiat kudu aya sikap ti urang. Sikapna naon? Istighfar, minta hampura ka Allah, tobat balik ka Allah. Nah gitu. Ya. Nikmat, musibat, temen nanti Allah kene sarua. Ketika aya nikmat, ketika orang diberi nikmat, orang kudu aya sikap menghadapi nikmat. Syukur. Musibat ya Allah kene. Orang kudu aya sikap menghadapi musibat supaya orang bagja ya. Supaya orang bagja, supaya orang teu cilaka. Namun orang henteu bersikap ya cilaka. Orang salah menyikapi taat, cilaka. Salah menyikapi maksiat, cilaka. Salah menyikapi nikmat, cilaka. Salah menyikapi musibat, cilaka. Namun orang benar menyikapinya, menyikapi taat, benar menyikapi maksiat, benar menyikapi nikmat, benar menyikapi musibat, benar bagja. Nah, ya kembali karena sikap orang. Secara hukum syariat. Allah Rabbi Karim. Ya, orang menyikapi duit. Ketika salah menyikapi duit ya riweuh. Erek duitna aya, erek duitna eueuh. Ketika salah menyikapi duit pasti riweuh. Erek duitna aya, erek duitna eueuh. Pasti riweuh. Namun benar orang menyikapi duit, erek aya, erek eueuh pasti bakal genah. Itu Allah. Tanya hijabna kudu dileungitkeun hijabna, nafsu. Terus sebutkeun lempang ka Allah itu adalah nundukkeun hawa nafsu. Ya, nundukkeun ka hayang, nundukkeun ka embung, tapi orang teh kudu nuturkeun ka hayangna Allah, lain nuturkeun ka hayang urang. Nuturkeun parentah Allah, lain nuturkeun ka hayang urang, nuturkeun larangan Allah, lain nuturkeun ka embung urang. Gitu. Allah Rabbi Karim. Ya. Walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasin lisan fahuwa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadi. Ya. Lamun Allah kehalangan berarti Allah teh katutupan. Lamun Allah katutupan berarti Allah teh naon? Tertekan, terbatas. Ya, hasirun, terbatas, tertekan. Sedangkan Allah teh anu qahir, anu maha gagah. Manya anu maha gagah bisa katekan. Kadang-kadang orang ya. Ya Allah, Allah anu maha gagah. Nah, tapi kadang orang siga anu gagah. Mahanya harapan Allah teh ngadikte ka Allah teh, Allah teh kumaha cek urang.
Allah. Tadi sabab kain naon? Kusabab hijab urang teh nyaksikeun Allah. Kuna urang nu kumaha Allah, ya Allah kudu kumaha urang. Jadi werieuh. Nya hareupan presiden oge nu sakitu gagahna terbatas geus riweuh. Lamun urang yang ngadik teh presiden, tong ngadik teh presiden ngadik teh RT RW lah. PRW aya PRW? Urang ngadik teh RW. Anu gagahna ngan saukur sakitu terbatas bari jeung saukur sakitu geus riweuh. Ieu urang coba-coba macam-macam hayang ngadik teh Allah. Allah, untung Allah bagir teu kawas RT jeung RW. Teu kawas presiden. Lamun urang ngabangkang ka presiden geus kena eta, kena undang-undang naon? Naon? Baheula mah ke zaman Soeharto mah. Anu makar dituduh makar atau baheula mah aya disebut teh undang-undang naon? Subversi. Kena undang-undang subversi lamun ke zaman Soeharto. Aya harewosan ngagegoreng eta, ngagegoreng pemerintah geus beunang isuk tadi diculik ku Hansip. Gitu kan zaman Orde Baru gitu. Lamun Allah siga Soeharto we gitu ya. Siga zaman Orde Baru, geus riweuh ya. Untung Allah na bagir Rahman Rahim ya. Untung Allah na bagir. Allah teu bagir mah siga penguasa dunia geus riweuh. Makanya nggak waktu nggak bakal ke Allah nanti. Nggak bakal pemerintah mah paling aya waktuna. Aya waktu-waktu tertentu. Orang kadang-kadang nggak bakal ke Allah. Nggak dikte ke Allah, kadang-kadang ngal waktu. Ya Allah. Untung bagir Allah nanya. Tekawas penguasa dunia. Allah. Tata repot itunya, repot itu kusab urang kahijab, kusab kahijab jadi urang tengah dikte ka Allah. Jadi weriweuh, jadi repot. Anu kuduna Allah anu maha kawasa, jadi urang siga nu kawasa anu tengah dikte ka Allah. Aduh, nu kuduna nu maha gagah teh Allah, jadi urang siga nu gagahna tengah dikte ka Allah. Allah kudu kumaha ceuk urang. Allah Rabbi Karim. Yang mudah-mudahan basirah orang sing terbuka ya. Basirah orang sing terbuka sehingga orang nyaksikeun nu aya teh Allah wungkul, nu hebat teh Allah wungkul, nu indah teh Allah wungkul, nu sampurna teh Allah wungkul. Ya. Urang teu nyaksikeun nu hebat salian teh hebatna Allah. Teu nyaksikeun nu indah selain indahna Allah. Teu nyaksikeun anu sampurna selain sampurnana Allah. Menyaksikan anu aya selain ayana Allah wungkul. La wujuda illa wujudullah wa la mawjuda illallah. Tak aya wujud kecuali wujudna Allah. Ya. Tak aya wujud kecuali wujudna Allah, tak aya wujud kecuali Allah. Tak aya wujud kecuali wujudna Allah, tak aya anu wujud kecuali Allah. Nah. Terpaksakeun urang diajarnya. Anta wahdakala sarak anta wahdakala syarikal Gusti wungkul anu sanes Gusti. Tadi sok diajar maksakeun gitu, dipaksa gitu. Tadusan bin imat alhamdulillah. Ya. Gusti wungkul anu sanes. Ketika bunga Gusti wungkul anu sanes. Ketika nyeri oke, Gusti gitu. Ya. Ketika orang dibere amis Gusti wungkul anu sanes. Ketika dibere payet Gusti wungkul teh anu sanes itu anta wahdakala syarikala. Sehingga kayak orang bakal lamun kurang dibiasakeun kitu nya, orang diperjuangkeun kitu. Nyaksikeun Allah wungkul, anu pait bakal jadi amis. Ya, kariweuh bakal jadi kabunga. Eta. Rabbana tawakkalna 'alaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nufawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin.